Siya masuk tanan ng polo bang tiba bang? Kaya manikin namin. Ngumpul-ngumpul kan mobil. Yung manyicil memang. Maksudnya nyicil kumaha teh? Oh, pana tuh beli mobilnya mahal atau ban-ban heula. Jadi keng geus meuli bana, tinggal meuli mobilnya nih. Oh, gitu. Wah, edan. Aduh, Mang. Empuk. Eta rek di arit tong kana dihakan geuningan. Woi. Tong diarahkan eta di dinya rek di arit cukutna. Mama, sok lanjut. Tahu nih siapa datang nonton duit pecut-pecut bapak. Jangan ulah kan ya Allah. Bos malah baik. Oh ngalawak sih bak teh. Iya Pecut teh. Ayo. Naon? Cik, batur nak. Bel tinggali pemandangan ketika sangat indah ya Bel. Orang ini istilah cicing lah. Cuman istilah di dia tinggali tuh koplah di tuge. Ketika edan ieu pemandangan. Nih siapa panjang jalan ieu pemandangan. Bel, atuh siap mana amat kalau tikus truk gitu. Siap. Habis ini monyet. Habis ini nyebut monyet. Nah, barnet. Oh, aing naon? Kali teh mah. Monyet. Tarik teh derek motor teh. Oh, mah. Jadi ari masalah ngusep mah intina ngusep teh kan menguji kesabaran. Jadi tukang ngusep mah insya Allah jalmina salabar. Sabar. Jalmina terawakal. Jujur wae ditungguan. Tah aya deui ye jampe ngusep nu hade ya lain jampe ye mah syariat lah. Syariat. Jadi lamun sampai amang ka kula atana pika Cirata pan sok dibom heula gini lah teh. Digutuk heula dikumpulkeun. Tamang nyimpang heula ka tukang las omat. Leangan bubuk besi kira secangkireun mah tah. Bubuk besi. Tah eta si bubuk besi diadukeun jeung bom jeung gututan eta. Tuluy dialungkeun we. Tapi samemeh teh neangan heula radio butut persanina dicokot. Tah si persani eta ditalian kena jajar kena benang. Jadi kan dialungkeun teh geus tukun make eupan. Napal kena beuteung ngeplak, pantes mambu bubuk besi tadi jeung gutukan teh. Angkat. Pokona mah ulah hilap isuk-isuk useup. Sore useup. Urang useup. Penting Useup di mana? ke majikan. Ira gawe